Mana tempat lahir Bandung, tanggal 1 bulan 7 1963, alamat Kampung Cipicung RT 4 RW 3. Bahwa benar adanya kedua orang tersebut sudah dinikahkan oleh Pak Ustadz bernama Abdul Muhi, alamat Kampung Cipicung. Sebelum ini kedua orang tersebut benar adanya dalam keadaan status duda dan janda. Berdasarkan pengakuan masing-masing, surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Surat pernyataan bapaknya, Pak. Saya yang bertanda tangan bawah ini, nama Tatang, alamat Cipahit, agama Islam. Saya menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa kedua orang tua saya telah meninggal dunia dan sudah tidak ada di saudara lagi, dan juga saya dalam status duda, tidak beristri. Dengan demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tidak ada paksaan. Surat ini saya buat untuk keperluan menikah. Sepakat sadayana yang harusnya kamu orang sadaya yuk khususnya kamu mempelai yuk niatan sejak orang teh ibadah margi diantari sholat sareng nikah anu pang ageng-agengna geningan ganjaran teh tina nikah mawi manah urang pancekeun lillahi ta'ala atau mungkin Kang Tatang bade nikahnya anak sing laras-laras ka ibu manahnya kita kena sing mah hapekeun deui kitu nya supados naon supados engke dina urang ngeuyeuh laki rabi teh aya dina mawaddah warahmah oge disarengan ku ridho kalimat firman Allah Subhanahu wa taala nya cek tadi ge geningan sanes hardosna bogoh ari tos urang pada dewasa mah tapi naon intina silih pahapekeun silih kanyahokeun sok manaos istilahna adat teh asal nyaho kahayang teh asal nyaho ayeuna mah geuning adatna teh kieu kahayangna teh kieu salagi masih keneh mampu aya dina jalur Allah aturan Allah sareng Rasulna maka laksanakeun supaya naon supaya nambah katentreman dina rumah tangga nambah barokah dina rumah tangga sakitu pupeuh kalau teu kaya dari urang pawitannya kumaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi qad ahadan nikah wa harrama sifah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati bi sunnati wa man sunnati nikahu nakaha. Di bate majang ma tapi ngaranna tan sa nama teh samana samana minasyaiton sasarangan sadayana a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
abdi abdi nikahkeun nikahkeun ma abdi ma abdi ma lasmana ma lasmana ka apa ka apa kalayan nganggo mas kawin kalayan nganggo mas kawin 50.000 50.000 dibayar kontan. dibayar kontan. Tarima abdi nikah kan lasmana kalawan mas kawin 50.000 rupiah dibayar kontan. Alhamdulillah ya Allah. Pak RT bagaimana? Barakallahu